Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, shalli wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wala wargi kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana. Simkuring sejak umajak utamina ka ibu-ibu di pengajian, di majelis taklim, ansok biasa ngalantunkeun ku pujian atanapi nadoman. Maka dina danget ieu pribados sejak umajak urang diajar sasangan dina ngalantunkeun nadoman utamina nadoman Sunda anu baris ku pribados dilantunkeun. Sok sanaos ieu tos teu asing deui, tetapi daya lepatna upami urang sadayana hayu urang diajar sasarangan ngadadongkeun nyaeta anu judulna ayat 7 golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad anu dicawisan surga ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umat kami dicawisan surga nu 7 golongan, kahiji budak nonoman getong tobat ka pangeran. Dua jalma nu berehan sitkona teu ditembongkeun, katilu nu unggal dinten salat duha didawamkeun. Opat tukang berjamaah sanajan loba kariwa ninggal dunya hanteu nyaah batan tinggal berjamaah. Ari anu kalimana nu sok ngocor cisoca banget sieun ku pangeran, dosa alit ditobatan. Ari anu kaganapna resep hadir jeung ulama ngadangukeun piwurupna sangkan bagja akhiratna. Ari anu katujuhna jamaah anu tarajina najan alus nu ngajakna banget sieun ku siksana. Bagja nasiti masito ngagenggam
dipasihkeun. Tapi masih toh aliman da iman sanes icalan kajeun digodogna kanca asal iman ulah pejam. Tah ieu nadoman anu teu asing deui dina cepil urang sadayana. Ananging dina danget ieu taya lepatna upami ku urang sadayana dihariringkeun deui dinadongkeun deui sangkan jadi pangajak, jadi pitutur nggoning nanjeurkeun syiar Allah, nanjeurkeun syariat Rasulullah, malah mandar tur pamudah-mudahan ngalangkungan nadoman ieu nu dilantunkeun ku urang sadayana sing jadi umajak atanapi pangajak kawargi-wargi urang sadayana sehingga timbul rasa dina pelebah aya kahoyongna nyaeta urang sadayana ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pibeukeun urang sadayana jaga di yaumul qiyamah. Hapunten anu kasuhun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.